Bismillahirrahmanirrahim. Far'un ari ieu eta cabang masalah. Lau qala lamun ngucap si Jaud tolak tuki wahidatan wasintaini kana lapad tolak tuki wahidatan wasintaini. Tolak tu nolak kuring ki ka anjeun wahidatan kana sakali tolakan wasintaini jeung dua kali tolakan. Umalamun kitu fataqo maka tumiba bi ku ieu kaol tolak tuki wahidah wasintain naon as-salasu tolak tilu. Kama seperti perkara keterangan huwa nu ari ieu ma zahirun eta anu zahir. Wa bihi jeung kana ieu fataqo bihi as-salasu apta matwakeun sabadu muhaqqiqi ulama'i usrina. Sebagian ulama ahli tahqiq di zaman urang sadaya. Walau qala jeung lamun ngucap si Jaud lil madkhuli biha. Ka istri anu didukhul saha biha ieu al anti tolikun kana lapad anti tolikun. Anti ari anjeun eta tolikun anu katolak tolkotan kalawan tolak sakali tolakan bal tolkota ini balikta dua kali tolakan. Fayaqau maka tumiba bihi ku ieu kaolnya anti tolikun tolkotan bal tolkota ini naon salasun tilu tolakan. Kama seperti keterangan sorrohan nutos ngajelaskeun bihi kana eta emma saha Syekh Zakaria fi syarhi Raud dina sarah kitab Ar-Raud. Wa yaqau jeung tumiba non tolakul wakil nolak nasi wakil pitolaki dina tolak bitolak tu pulanatan kulapad tolak tu pulanatan wa nahwihi. Tolak tu nolak kuring pulanatan kanyi pulanah wa nahwihi jeung saumpama ieu tolak tu pulanah. Wa illam yanwi jeung sanajan teu nganiatan ieu si wakil inda tolaki dina nalika tolak. Annahu nganiatana teh annahu kana sanyana si wakil eta mutolikun anu nolak limuwakilihi pikeun nu ngawakilkeun ka eta si wakil. Walau qala jeung lamun teu mangucap itu si Jaud di akhara kanu sejen kana lapad a'to itu tolaqo zaujati. Atau itu mikeun kuring auja'atu atau ngajadikeun kuring biadika ku leungeun anjeun ku kakawasaan anjeun tolaqo zaujati kana nolak pamajikan kuring. Au qala tau ngucap si Jaud lahu ka si akhar teh ruh bitolakiha. Ruh kudu leumpang anjeun bitolakiha kana nolakna eta zaujati. Wati jeung kudu mikeun anjeun ha ka eta si zaujati. Bahwa maka ari tu kaol nu bieu teh taukilun eta ngawakilkeun. Yaqau tumiba naon at-talaqu tolak bitatlikil wakil ku nolakna si wakil. Jadi ku nolakna wakil jadi tolakna mah labi qauli Jaud lain ku caritaan si salaki hadalabdo kana ieu lapad ngawakilkeun. Batasul balik tahasinan apirqatu perbedaan min hini qaulil wakil tina waktu caritaan si wakil mata sya'a tolak tak pulanah. Lapad mata sya'a tolak tak pulanah. Samang-samang sakarep ieu si wakil tolak ta nolak anjeun pulanatan kanyi pulanah. Labi ilamiha terjadi hasil pirak ku nganyahokeunana ieu si pulana al khabaro kana berita bi anna pulanan kana sanyana si pulan salakina teh arsala eta geus ngutus si pulan biadi kana leungeun kuring kakawasaan kuring tolak koki kana nolak anjeun. Wala jeung teu hasil pirak teh biilamiha ku nganyahokeun ka si eta pulanah atau si zaujah ana zaujaki kana sanyana salaki anjeun tolako eta nolak ieu zauj.
Wa idza qala jeung lamun jeung di mana-mana ngucap si Jaud lahu ka si akhor misalna teh kieu mah la tuti ulah mikeun anjeun hu kana tolak ila fi yaumi kadza kajaba dina poe anu payutaliku tuluy nolak ieu si wakil teh nya akhor lah fil yaumi ladzi dina poean alladzi anu ayyana anu nangtukeun itu si Jaud hu ka eta si hu kana eta lazi au ba'dahu atawa dina sabada lazi laqoblahun teu samemeh lazi sumain qasoda tu lamun teh mah ngamaksud itu si Jaud at-taqyida kana ngayidan biyaumin ku poe tolako tah nolak ieu si akhor pi dina yaum la ba'dahu ulah dina sabadana eta yaum. Walau qala jeung lamun teu mangucap si Jaud lah ka zaujah ai az-zaujati tegasna ka pamajikan al-mukallafati anu mukallaf munjazan kalawan kontan toliki nafsaki munjazan barina anu kontan toliki nafsaki kudu nolak anjeun nafsaki ka diri anjeun in syi'ti lamun teu makarep anjeun bahwa tarieu kaol nu bieu teh tamlikun eta teh ngamilikeun li tolaki katna tolak la taukilun lain ngawakilkeun bidzalika kana tolak jadi ngamilikeun tolak ka pamajikanana. Wabu Isa jeung dibahas naon anna minhu sanyana eta tetep tina sebagian itu tafwid masrahkeun tolak tamlikun qauluhu ari caritaan si Jaud misalna kieu tolikini kudu nolak anjeun ni ka kuring faqala tu nyarita wa itu si Zaujah teh anti tolikun salasan anta tolikun salasan anta ari anjeun tolikun eta anu katolak salasan kalawan tilu. Lakinau tetapina ieu kaul teh eta kinayatun kinayah. Painawa maka lamun nganiatan si Jaud at-tafwidho kana masrahkeun ilaiha ka eta si Zaujah tolakot tah katolak itu si Zaujah. Wa ila jeung lamun teu innawa at-tafwid fala maka henteu katolak si Zaujah. Wa kharaja jeung kaluar bitaqyidi ku ngayidan kuring bil mukallafah ku lapad mukallafah saha goeruha salianti itu mukallafah istri nu teu kataklif. Misalna budak leutik atau nu gelo lipasad di ibaratiha karena pasad rusak bahasana ibaratna eta si goyer mukallafah. Wabi munjaz jeung kaluar ku lapad munjaz naon al muallaqu anu muallaq. Walau qala maka lamun ngucap si Jaud kana lapad idza jaa Ramadan fatalliki nafsaki idza jaa di mana datang naon Ramadan bulan Ramadan fatalliki tah kudu nolak anjeun nafsaki ka diri anjeun lago tah laga ieu kaul mah muallaq mah. Wa idza kuna jeung di mana-mana ngucap kami annahu kana sanyana eta si Jaud teh tamlikun eta ngamilikeun tolak ka pamajikanana maka aya syaratna fa yustaratu maka disyaratkeun liuku tolaki pikeun tumibana tolak al mufawwadi anu dipasrahkeun ilaiha ka si Zaujah naon tatlikuha nolakna si Zaujah walau bikinayatin jeung sanajan kalawan make bahasa tolak kinayah pauron dina pada harita. Jadi kudu pada harita. Biala ya takhallala kurekaan yen teu nyelang nyela-nyela naon pasilun anu misah baina tafwidi di antara masrahkeunana si Jaud wa iko iha jeung nibakeun si Zaujah. Naam bener la yatakhallalu
Lau qala lamun teu mangucap si Jaud toliki nafsaki kana lapad toliki nafsaki. Toliki kudu nolak anjeun, nafsaki ka diri anjeun. Faqala tu ngucap si Zaujah teh kaifa yakunu tatliki nafsi. Kumaha bukti naon tatliku nafsi nolak ka diri kuring. Sumaqala tu ngucap we si Zaujah teh tolak tu nolak kuring. Waqa'a tah tumiba itu tolak lianau karena sanyana paslun yasirun eta teh pamisah anu saeutik. Nah bahasana bitolak tu nafsi ku bahasa tolak tu nafsi nolak kuring nafsi ka diri kuring. Au tolak tu atawa nolak kuring pakot barina wungkul. Henteu aya nafsian la biqabil tu henteu jadi teu cukup ku lapad qabil tu. Waqala jeung ngucap sabadum sebagian para ulama ka Mukhtasiri Raudhah seperti jalmi-jalmi anu ngaringkes kana kitab Raudhah la yustaratu. Teu disyaratkeun naon al-fawru pada hari tapi mata syi'ti dina lapad mata syi'ti. Bahasana tadinya mata syi'ti bahasana ngangge mata. Toliki nafsaki mata syi'ti. Tah eta mah cenah teu kudu di pauron. Teu kudu pada harita. Makana patotoliku maka nolak we si Zaujah teh mata syaat iraha bae karep itu si Zaujah. Wajazama jeung ngamistikeun bi kana ieu kaul sasohibatan bi anu ngagaduhan dua kana kitab Tanbih wal Kifayati jeung kitab Al Kifayah. Lakinnal mu'tamadu tatapina ari kaul mu'tamad mah kama seperti keterangan qala anu tos ngadawuh sa Syekhuna Ibnu Hajar eta annahu sanyana kalakuan jeung tingkah yustaratu eta disyaratkeun naon al-fawriyatu kudu pada harita. Wa in ata jeung sanajan ngadatangkeun si Jaud binahwi mata ku saumpama lapad mata syi'ti misalna teh nya. Jadi anggar ceuk kaul mu'tamadna mah syaratna kudu fawriyah. Bade ku bahasa in syi'ti atanapi mata syi'ti. Wa yajuju jeung meunang lahu pikeun si Jaud naon ar-ruju'u ngabolaikeun ngabalikeun deui qabla tatliki samemeh nolakna si Zaujah. Teu beda we ka sairil uqudi seperti sasesana pirang-pirang akad.